Masak oreg tempe jeung tahu tuh besti ayeuna mah keuretan heula nya ieu teh si tempena keuretanana ngeuretan dadu gede teuing ulah leutik teuing ulah nu penting mah meujeuhna we tah si tahuna oge sarua dikeuretan mun geus kieu mah nya besti tempena gorengkeun we heula ngagorengna teh heg tong garing teuing bisi liat tuh besti geus asak mah angkat we teh ganti ngagoreng tahu tuh tahuna oge sarua digorengna tong garing teuing balikeun we besti tuh geus asak oge tamun geus kieu mah si perbumbuanna besti dikumah heula sing bersih tuh terus we ieu teh nya diteuk-teukan diiris bawang beureum jeung bawang bodasna tuh tong poho make cabe bendot meh lada tuh besti di cabe bendotan jadi henteu kudu make sambal deui da geus lada tuh geus kieu mah nya besti gorengkeun we ieu teh si bawang beureum bawang bodasna asupkeun cabena tong poho make sereh make salam jeung laja tuh besti geus kieu mah tempena asupkeun we aduk-aduk sakedeung terus di caian tuh besti geus kieu mah nya mun geus ngagolak bumbuan we teh make uyah penyedap ieu teh jeung kecap make saos tiram oge tuh besti nya aduk-aduk tambahan gula beureum saeutik geus kieu mah bae antepkeun meh rada ngaresep caina jadi karasa tuh tambahan we ieu teh ku tomat jeung bawang daun jadi warnana alus aya beureum aya hejo besti tuh hayu besti pareuman ieu teh komporna tuh pindahkeun we kana wadah tuh besti geus asak ieu teh tingali oreg tempe tahu campur jadi sawadah ieu teh besti tuh tingali sawadah metung hayu besti nuhun tos nongton videona.